Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Dina danget ieu simkuring mendarkeun hiji video atanapi hiji dongeng anu judulna nyaeta Tunggara. Pamugi janten panghibur kanggo baraya di mana wae ayana. Kukituna nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna. Salian eta oge mangga di like, comment, share supados simkuring nangkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Mangga wilujeng nyakseni dongeng Sunda anu judulna Tunggara bagian kahiji. Wilujeng nyakseni. Pokona akang teu hayang nyaho. Neng, kumaha carana we? Akang pokona embung heula jadi bapak embung pokona mah. Yan nyarita beri sesentak ke asih ka bogohna. Apan ieu teh hasil kalakuan urang duaan, Kang? Asih embung atuh kudu ngumah-humakeun ieu budak mah. Ulah lepas tanggung jawab atuh, Kang. Asih keukeuh. Amun asih tetep embung, wayahna akang lepas tanggung jawab. Jug arek ka mana oge. Akang mah jelema loba duit. Cek rian deui bari nepak dadana. Tega akang mah teu cerakeun nyieuna mun sakitu dimumulena asih teh ku akang. Nah habet ayeuna menika was kararuntah ka asih teh. Asih nemal bari ceurik. Titah saha make daek atuh. Geus. Ayeuna mah ku akang dibayar baraha wae oge biayana. Yeuh duitna. Mahil 50 juta. Mahil teu? Mun mahil yeuh cokot duitna. Nu penting akang embung jadi bapak heula. Rian ngasokeun duit bari tambah bedegong. Embung Kang, embung. Embung, moal asih mah moal. Kan bae budak barek diurus ku asih sorangan. Geus pogo keur nyieuna urang teh dosa, Kang. Ditambahin aku kudu kitu udah ya Allah. Dosa pisan Kang. Teu kudu milu pusing Akang mah teu kudu milu ngabiayaan. Jeung teuing Akang mah teu naon oge. Ngan inget Kang, hiji waktu bakal aya mamalana ka Akang. Sok tingalikeun. Asih nemalan deui bari mangkat tinggalkeun Rian. Dasar awewe bodoh. Geus pugu arek dibere duit ngadon embung. Jebalen duit saeutik ieu teh. Apanan duit teh 50 juta teh gede. Rian ngagerentes. Laju ngahirupan mobilna tuluy ngadius mangkat. Geus teu ngaliek deui ka Asih. 17 tahun disaprak kejadian harita. Di hiji sekolahan keur aya acara samenan.
Kepala sekolah keur ngabewarakeun di hareup. Bewara pikeun para murid alulusan tahun ieu nu jadi pinunjul tuluy menang beasiswa pikeun neruskeun kuliah ka Universitas Harvard nyaeta murid kelas 3 IPA Andi Laksana. Cek bapak kepala sekolah SMA meneran acara samenan tuluy ear baru emplok kabeh hadirin ini. Mangga kepayun ye sakantenan ajakan nu jadi kalau tidak cek kepala sekolah deui. Ngageroan ka hiji budak ngora. Tarila lempang ka hareup saurang budak ngora. Kasep. Asep memang nama eta budak teh. Rupana teu jauh beda jeung salah seorang vokalis anu kakoncara di Indonesia. Nu nembangkeun lagu Bintang di Surga dibarengan ku saorang awewe nu taya lian emana. Bari lempang teu eureun nu emprak jeung er-eran mere somanget ka ieu budak ngora. Tuluy eta budak ngora Kasep anu ngaranna Andi Laksana teh nyokot mik anu diasongkeun ku pengatur acara. Geus kitu laju manehna nyarita. Hatur nuhun kasadayana nu tos ngarojong abdi dugi ka tiasa janten pinunjul dina ieu kalulusan taun ieu. Utamina kapun biang Ibu Asih nu bebela kacida rongkahna ka abdi nu teu kungsi ngangluh pikeun ngabiayaan sakola abdi sareng sagala tampareukeun abdi. Hatur nuhun mak, hatur nuhun. Cek Andi bari nangkep ka mana nu taya lian Asih tuluy manehna neruskeun deui pidatona. Bapak Ibu guru sareng sadayana nu hadir di ieu acara anu ku abdi dipihormat. Abdi moal tiasa aya dina ieu podium upami teu aya anjeunna. Kitu deui upami teu aya sagala kapeurih anjeunna. Nyaeta pun biang. Sanajan ukurnya lira sabab abdi mah teu gaduh bapa ti alit keneh. Tetep anjeunna alim upami abdi teu ngaropea kana sakola. Ku kituna mangka ku abdi dibuktoskeun yen abdi teu lalawora kana diajar. Alhamdulillah ayeuna abdi tiasa ngabuktoskeun ka anjeunna. Hatur nuhun mak, hatur nuhun karena segala rupa anu dikorbankeun pikeun abdi mak. Hatur nuhun. Cek Andi deui bari nangkep ka Asih tuluy ceurik balilihan. Kabeh hadirin nu ngadengi pidato Andi milu ramisak ngarasa reueus ku tekadna Andi. Keur kitu jo aya hiji bapak-bapak nu jadi tamu kehormatan nangtung. Tuluy manehna nyarita. Andi, bapak ngarasa reueus ku tekad hidup. Ku kituna bapak sebagai ketua paguyuban alumni sekolahan ieu sadia ngabiayaan sagala keperluan hidup nalika kuliah di Universitas Harvard. Naon wae keperluan hidup
kaasup keperluan jang sapopoe. Boh kitu waragat anu kudu dikeluarkan pikeun mayar kuliah. Bapak nu mayar. Kanggo ka para hadirin sadayana, apunten, kuring lain hayang pupujieun nyarita di acara, tapi ku sabab kareus kuring ka anjeunna nyaeta Andi Laksana. Cek eta bapak-bapak. Kabeh hadirin darangtung, tuluy emprak bere sumangat. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun pisan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Katampi ku abdi Bapak. Tembal Andi tuluy nyamperkeun laju nangkep ka eta bapak-bapak. Hatur nuhun Bapak, hatur nuhun. Katampi ku abdi Bapak. Ya Allah, hatur nuhun mugi nu maha kawasa ngagatosan nu langkung angge ka Bapa ya Allah. Cek Andi deui bari nangkep bari ceurik kata bapak-bapak teh. Ya tos terik. Tos cerik. Teu naon. Bapak mah ieu mah reueus we ka hidapnya. Cek eta bapak-bapak nyerita deui. Asih nu aya di hareup teu bisa nahan Cipanon. Ceurik balilihan, teu nyangka zaman kiwari aya keneh jelema nu bageurna ka Cidakos kitu. Zaman kiwari masih keneh aya jelema nu pohara bageurna kos kitu. Acara samenan harita jadi acara nu rongkah jeung pikareueusseun. Sabab nyatana loba nu sejen oge anu daek ngaluarkeun waragat pikeun ngabantuan Andi salila kuliah di luar negeri. Tunda heula carita eta. Kacaritakeun di hiji imah kadenge sora barang-barang nu brang-breng-brong ditempas ku silih hauk dua jelema lalaki jeung awewe. Aing teh geus kurang kumaha sabar, geus kurang kumaha sabar aing teh ngahareupan kalakuan sia teh, tapi anggar sia teh jadi pamajikan teu daek keur robah sifat kalakuan sia. Cek nu lalaki. Yo Kang, memeh nitah aing robah, sia heula kudu robah mah, robah kalakuan tah. Robah kalakuan sia rian. Hirup ukur naplok dina kelek pamajikan oge, kabeh pangabutuh sia aing nu nyumponan. Eueuh ka era jadi salaki teh. Tempas nu awewe mung eleh. Kolota keur pasea di kamar, anak nu awewe keur nyicikeun inuman nu aya alkoholan kana gelas. Tuluy leguk diuyup, bari kadenge sora musik nu teu puguh di dengena. Tarik pisan di sorana teh. Sok rek pasea mah. Nepi kasih paehan sugan, mah paduling ya. Bosan aing ngadenge kolot pasea teh bosan ya Allah bosan. Cek eta budak beri leguk deui kana inuman, tuluy joget tepugu. Nu pasea mingkin rongkah. Tatangga pada ningalikeun na pager hareup bari tingku cuis nyaritakeun. Bari tingku cuis ngaromongkeun henteu aya misahkeun mah. Keur kitu waktos nasep manten pamirsa. Dugi ka dieu heula ieu dongeng anu judulna Tunggara bagian kahiji teh.
Insya Allah orang teraskeun enjing atanapi pageto. Hatur nuhun kana tos nyakseni tingawitan dugi ka pamungkasna ieu video. Tong hilap di like, komen, sareng share videona. Tong hilap oge di subscribe, nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados sim kuring nangkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu saeuneusna. Sakali deui hatur nuhun, mangga wilujeng tepang deui engkin di video anu bagian kaduana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.